Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi saya lagi di Tasik nih. Ada rumah sendiri di atas gunung nih. Aduh, baraya. Tuh. Ieu teh duka kampung naon itu ya. Tuh. Itu teh Gunung Taraju baraya tuh. Tarajunya. Tah. Ieu teh di tengah leuweungnya. Tapi aya rumah hiji-hijina yang celai di dia ya. Nah. Tuh aya nu gaduhna. Teh bade ka mana? Taraju. Taraju. Tah, ieu teh nu gaduh rumahna ya si Mang ya. Apa RT-na? Nuhunnya. Sami-sami. Ya. Mang tapi seueur motor rame ka dieu nya. Yuk. Nuhun. Tuh, ka Taraju itu bade ka Taraju baraya tuh. Tuh, dianteran duit si Mang kan. Ieu teh rumah teh ngan hiji-hijina nya apa nya? Kan? Ngan hiji-hijina di dieu. Lu dengan pokoknya. Lu dengan aslina. Tapi udah betah. Betah enak kan ada. Ada enak. Tapi Iya. enggak pengker mah aya ka pengkerna. Ieu teh jantan upami aya nu kempes ban teh dipegat di dieu gitu nya, Pak. Tengah-tengah sanes dipegat tapi mengkol. mengkol ka dieu. Jadi strategis lah. Tapi udah kadang ngadon sih ka paling ieu. Berarti bapak ge urang dieu nya? Abi palihana. Palihana. Oh. Bener kadang-kadang ngadon mau bengkel ka dieu, RT ka dieu. Da itu teh Tarajunya apa nya? Tuh. Sama situ mah. Itu mah pasir buligir Cireundeuk. Oh, Taraju mah pada dinya nya. Dieu tah pada dieu tah. Ngiring ameng sekedap gitu. Mah enggak bade ngiri ka abdi ka handap ya ngaliput tujuh eta masjid. Bade ke kana. Ke bade main ke kana. Abdi da operkeun nasihat, Dok. Siap ke main ke kana. Ieu hoyong terang heula di dieu ya. Tuh, baraya. Tah. Oh, aya rumahnya. Mandua di tengah leuweung. Mang tas mudik, Mang. Tos di mana ya? Pada Larang. Bandung. Tak orang dia damel di Bandung. Mulang itu mulang. Mudik tahun baru juga. Tahun baru. Ngeunahkeun Mang di dieu ngopi nya, santai.
Kadahna ngadamel gajebo mang di ditu ya. Ngawarung gajebo tuh. Mang, lamun Jumatan ya kemana, Mang? Aya di handap caket. Cing, cong di wawancara sih, Mang. Kahanap, caket. Caket. Jadi teh ka ditu turun eta. Ka lemur Aryasari Upami aya nu udur kitu gering. Berobat caket. caket. Ka puskesmas aya. Oh. Tapi eta na keliling di dieu mah. Mantrina keliling. Oh, jantan kahanap palu teh lembur ageng gitu, Mang. Ngeranak juput. Balik ti bengkel teh itu pokok, Mang. Dari tutupan. Untung temurag oge. Tadi dia ngagoler. Naon salah motor teh benaheun. Urus busa, bus. Heeh. Kumaha we cai ngagolak kitu kadengeuna teh. Aing naon ieu teh bengkel teh kieu teh diganti oli teh benaheun. Ente muncrat kana suku tuh. Justru ka dieu teh barasil Kang ye. Ari urang teh kan posisina da sieun pasti bakal urang ditakeran urang nya mah. Nah, ieu teh anyar keneh geus saya diganti deui kitu maksud teh. Anyar keneh. Ngan ieu lebarna teh urang teh Panas ya, Mang. panas ya. Panas ngeburus bus meureun. Naon teh urang teh ieu ieu mah. Ongko menang ganti oh ieu kapan jadi buruan masjid Bang. Lu pura bareng urang. Untung teu ragrag atuh, Mang. Di dieu urang goleh. Heeh. Mang, saha namina, Mang? Kayak bisa aya nu ka dieu ya. Mang Utok. Rumah Mang Utok di tengah gunung. Tuh itu istrina tuh. Kok aslamun peutingnya suara tongeret teh di dieu nya. Tapi upami hewan liar bagong-bagong gitu. Teu aya. Oh, tos aman bagong mah gitu. Tak, itu istrina Mang Utok. Reunahnya Mang. Ti isceli herang mata di nu kieu teh Mang aslina. Jauh ti mana-mana. Jadi jauh tina gosip. Ek moe pare teh. Kumaha? Halem. Ah, moal ieu mah kedap doang juga namanya. Jauh ti omongannya teh, eueuh tatangga teh. Enakeun ngareuna. Tuh, tapi da oh, bawa motor ngelewat mah ieu teh tuh. Kahanap ge aya lembur. Ari eta saha namina? Mega. Mega. Teteh Mega tuh. Ieu mah jauh kana pidosaeun mah ieu mah ieu mah. Soalna we tetangga kana mah. Aman. Jauh tina gosip. Bengkel hiji-hiji. Oh iya. Mang Utok lagi mau pare. Kinu nyalira Mang parena? Nyalira. Alhamdulillahnya Mang. Kali di gunung di alhamdulillah gaduh. Jauh kana pidosaeun kana gosipnya Mang. Jauh. Jauh di dieu mah.
keluarga bahagia ya mah. Tuh. Pare melak sorangan, giling sorangan. Makan sendiri. Ai sawah paling mana? Oh, di handap sawah mah. Lebih ke sawah mah di dia mah. Kadi itu ka hanapeun pasantren nih. Uhun pasantren. Mohon. Anu nyalir tadi teh. Mohon. Enakeun nya teh. Ieu teh. Dua poe deui garing ieu mah. Garing kan ayeuna mah garing teh. Ngagaringkeun asa kabita rumah di nu kieu. Iya, tadi diical kana teh. Mana? Ieu. Ieu bade diical? Anu saha ieu? Ieu teh anu orang sodong gitu. Sabaraha Di kota. di dieu mah murah pisan meureun. Sok bade ari aya mah ka di peser. Sok hideung. Ai di dieu tanah sabaraha kitu teh? Kami di Batak mah 1 juta panginten di dieu teh. 1 juta. Nah, padahal di leuweung nya rada aya. Leuweung oge saya nama da beres jadi kota gitu. Ai putra gaduh sabaraha hiji teh? Hiji. Hiji. Mohon. Di bumi kalau nonton HP gini gitu. Ayeuna mah usum marudik tuh si Aa ge ti Kalimantan ya. Ah, yo. Urang leuweung ka Kalimantan. Ka leuweung deui nya, Mang. Leuweung mana jeung Kalimantan itu? Tahun baru. Bari ngawarung teu Mang ieu teh? Teu di dia mah Teu aya nu meserna. kane tiis nih. Tiis. Janten mun jajanan teh kembung mah kembung, tapi isina liat nih. Oh, kadahna kopi-kopi nu karitu geuning teh. Di dieu mah kopi, rokok. Yang parage nu ka bengkel gitu. Oh, sok aya kopi-kopi. Tah ya nu boga duit tah ya dijual ya nya cenah ya. Nu urang sodong ya. Sabaraha bata mah? Munjang imah mah pemandangan baraya tuh tinggal aduh. Ajib bukan. Bener kopi euy. Kopi hideung. Jeung jarcoknya, Mang. Aduh. Mantap kono. Dua serang sapotong. Disuguhan kopi. Mantap. Asli kopi mah. Hideung. Sok Mang. Tuh, tingali. Iya teh keluarga sejahtera ya baraya ya. Iya mah tuangan teh ngalah sorangan kabeh ge ieu mah. Salada aya tah di pinggiran tuh. Tinggal ngala. Cabe na ngala. Aduh teh bagjanya tehnya di kampung, kehidupan di kampung baraya. Tuh tuangan nasi teteh. Sambal jengkol, tahu tempe. Aduh ya Allah mantap. Dede bade mam. Dede sahana mina. Dek. Dek sahana mi. Sahana mi deh. Bapak sok isina. Pak Ud sekolah nama si Pak Udnya teh. Mohon Pak. Aduh bener euy. Imah hiji-hijina tuang saayana ti alamnya teh. Tah, ieu nu benar-benar hidup di kampung teh kieu tah ya. Alhamdulillah.
Teteh, Mang, Pan. hatur nuhun nya. Sami-sami. Yo, punten tos diwagal di dia ya. Nuju beraktivitas.